Jawara pedang dewa katelah eta delana ngalalana katungtung Jawa ngalakonan lumaku purwa tanah sanjaya kalung di banda nulinu para bimbang para bingung yakin kanu maha agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng wengi pamiarsa waraya tepas Sunda di mana bae ayana wilujeng patepang dangu deui nya sareng Aki di acara dongeng Sunda nu pancarluaskeun ti Naga Tepas Sunda YouTube. Urang ngadongeng deui pamiarsa, kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami daramang mah mugi-mugi pamiarsa sadayana di mana bae ayana aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna nya. Sehat lahir sinareng batin jemar manah gampil rizki sarta tebih tina balai. Amin ya robbal alamin. Urang keur deui pamiarsa lalampahana si Jawara Pedang Dewa Sanjaya Galunggung nu teu karaos tos nincak ka bagian 100 deui nya 288 bade 300 pamiarsa sigana mah tos bade tamat ya nyaketan 300 mah. Lumaku purwa pangpanjangna dongengna pamiarsanya tina jilid serial silat dongeng Sanjaya anu nembean manco tiasa di Bandungan ti jilid kahiji anu panasaran jujutan Sanjaya si Jawara Gunung Galunggungnya teras kana nincak jilid kadua anu judulna teh Jawara Pedang Dewa nya saterasna jilid katiluna nyaeta Gandrung Sukma Sanjaya teras Kiamat di Pajajaran saterasna Satria Langlang Jagat pangintennya nembe ka Lumaku Purwa gitu. Sadayana terus dipedar tamat di ieu channel di Naga Tepas Sunda kantun ngorehan dina playlist atau napi dina video. Sacan akin raskeun hanca dongeng mangga ulah asa-asa kangge anu nembean manco nembean ngadangukeun di subscribe heula nya di toel tombol loncengna supados aya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Par asa makabuitanana nu tos raromeng sor bajigurna sareng kulubuhina mangga kaparayun sadayana prung sanggeusna ngarengsekeun masalah pusaka tongkat guntur pireus serta mulihkeun ngaranna tina fitnahan anu disebarkeun ku selir Dewani. Sanjaya teh mutuskeun pikeun nuluykeun lalampahan Lumaku Purwana nyaeta lumampah tepi ka tungtung wetan Pulau Jawa. Geus loba pisan masalah jeung kajahatan anu rengsekeun ku Jawara Pedang Dewa salila ngalalana mapai-mapai Pulau Jawa nuju ka tungtung wetan. Kocapkeun harita panon poe geus rada moreret meh aya di saluhureun sirah pisan.
Jajaka kasep anu keker sembada nyaeta Sanjaya Galunggung alias si Jawara pedang dewa harita katempo keur lempang salse mapai jalan satapak di sisi hiji leuweung. Beak leuweung jog-anjog Sanjaya teh ka sisi pasawahan anu upluk aplak satungtung deuleu. Parena keur sumedeng koneng. Sanjaya terus lempang bari ngahariring. Nempuan pemandangan anu endah, tembangna durang-duraring sakapanggihna. Di tengah-tengah pasawahan, Sanjaya teh ngaraneg sakedeung. Luak liuk nitenan kayaan. Endah kabina-bina ieu pasawahan teh. Kawas emas anu keur ngampar. Koneng umyang pasti rajin ieu anu ngurusna. Lamun aya pasawahan tangtuna mah moal jauh ti lemburan. Itu geuningan di belah wetan tuh. Lemburna katempo rentul ngaderes rapih wangunan imahna. Sigana lembur anu gede tur maju. Aing mending ge mampir heula we ka eta lembur pikeun reureuh sakedeung mah bari ngeusian beuteung heula. Sanjaya gegerendengan sorangan tuluy ngalengkah deui nuju ka arah wetan di mana katempo suhunan imah ngaderes rapih di kajauhan. Tapi kakarake tepi ka sisi lembur. Di arah lembur teh aya saurang jajaka ngora. Umurna mah paling kolot ke 18 tahun, lumpat ti paparetot ke arah Sanjaya. Eta jajaka dina palebah tak-takna katempo tatu, bajuna soeh sarta beureum ku getih. Jajaka di baju kulawu sarta diikat kain pulas beureum teh nyolon todrek nubruk ka Sanjaya pisan. Atuh ku Sanjaya geuwat dicekelan. Anjeun teh kunaon ieu teh baraya? Naha aya kejadian naon? Tanya Sanjaya bari neuteup ka beungeut si jajaka nu pias bari jeung juuh ku kesa. Aya karaman anu datang ka paguron kami teh Kang. Maranehna teh ngamuk. Kami teh anu manggap mulia ngaladenan maranehna. Dulur-dulur kuring loba nu maot. Ilmu eta jalma-jalma teh laluhur. Kari guru jeung Kang Barja anu masih bisa ngaladenan maranehna. Bari katempona ge Kang Barja jeung guru teh kawalahan yang hareupan maranehna teh. Terus anjeun kunaon lumpat lain mantuan guru jeung dulur sapaguron anjeun? Kuring lumpat ge maksudna marek ngabejaan sekaligus minta tulung ka Bah Gembol anu aya di Pasir Beusi lanceukna guru kuring. Lila teuing minta bantuan ka jauh mah. Hayu. Urang ka paguron anjeun ayeuna keneh. Ngaran teh saha? Kuring Masuta Kang, ari akang saha? Kuring Jaya. Kan Sanjaya ngakukeun ngaran ponok we. Ayeuna mah gancang anteur kuring ka paguron anjeun Suta. Tapi saha nu bakal nyanghareupan para karaman eta Kang? Terus terang bae kuring mah geus teu sanggup Kang. Kuring nu bakal ngalawan karaman eta. Tunjukkeun bae di belah mana lembur paguron anjeun eta. Palebah manaeun lembur eta paguron anjeun teh. Ayana di belah kaleren lembur Kang handapun pasir muncang anu pasirna loba tangkal muncangan. Teu nyarita deui Sanjaya teh langsung bae ngolebat. Lumpat ngagunakeun gerakan silumana nuju ka arah kaleren lembur. Wes. Suta si jajaka ngora melohok bengong sabab jajaka di baju bodas di hareupeunana teh ngadadak ngiles. Teuing ka mana? Gerakan lumpatna Sanjaya teh henteu bisa katitenan ku panonna Suta anu elmuna masih keneh hengker. Geuning leungit, aduh. Bobo aing teh bieu panggih jeung dedemit.
muringka kening puluh bundung leuwih hade aing nuluykeun lalampahan bae nepungan bagawok. Bagawok deh. Bagemok bagemol. Suta gancang malikeun badana, brang-brang manehna lumpat deui nuju ka arah wetan. Kocapkeun jawara pedang dewa satepina di kalereun lembur. Sanjaya anjog ka tegalan jukut anu lega. Anu ayana di sukup hiji pasir anu loba tangkal muncangan. Meureun eta anu katelahna pasir muncang teh. Sanjaya terus bae lumpat nuju ka hiji wangunan kayu anu panjang anu kawas wangunan paguron. Eta wangunan teh dipager ku pager kayu, panto gerbangna katempo geus rujad. Papan ngaran paguron awing-awingan talina pegat sabelah. Dina eta papan katempo aya tulisan anu unina teh paguron bedaug sakti. Tika jauhan ge ceuli Sanjaya anu seukeut geus bisa ngadenge kana sora tinggarorowokna tinggarorona jalma. Sarta sora hut-hetna anu keur metakeun jurus. Teu asa-asa jawara pedang dewa mah langsung bae asup ka jero wangunan paguron ngaliwatan panto gerbang anu geus rujad eta. Di hareupeun panto gerbang teh Sanjaya manggihan opat mayit lalaki anu ngagaloler marandi getih. Paguron bedaug sakti teh mibanda pakarangan anu lega paranti latihan para muridna. Di eta pakarangan atawa lapangan tempat latihan, katempo welasan murid paguron bedaug sakti patulayah geus jaradi layon. Di tengah-tengah lapangan aya 2 urang jalma anu keur tarung dihurup ku 4 urang jalma anu make papakean sing sarua hideung. 2 urang jalma eta nu saurang mah lalaki kolot umuran 60 tahun leuwih, sedengkeun nu saurang deuna jajaka sapantaran jeung Sanjaya. Saduana nyarakel pakarang mangrupa bedaug. Lalaki kolot anu sigana mah guru paguron bedaug sakti bedaugna tina wajah bodas, sedangkeun si jajaka bedaugna ngan ukur tina besi meunang nyipuh. Sawaktu Sanjaya datang, si lalaki kolot katempo ngacungkel rubuh, sabab dadana dihanca ku tajongan tarik salah saurang lawana. Si jajaka harita ngagajleng rek mantuan guruna anu harita ditotok ku salah saurang lawan. Tuluy dipanggul kana tak-takna, tapi jalma di baju hideung sarta ditaregos hideung anu sejena gancang ngadorongkeun dampal leungeun ka tuhuna. Hiu klebu kalombang angin tarik tina tenggelan jarak jauh eta jalma. Maclengkeun si jajaka anu awakna keker ka arah Sanjaya. Sanjaya gancang ngagajleng pikeun nyalametkeun si jajaka sabab labuhna terek ditutug sirah ti heula. Nu pastina ngabahayakeun kana jiwana. Cileng kalayang tep kalayang clek. Sanggeus nyanggap awak si jajaka di baju kulawu sarta diikat beureum kawas papakean suta. Sanjaya tuluy nurunkeun si jajaka. Si jajaka katempo reuas jeung heran neuteub ka Sanjaya bari ngelap getih anu ngalei dina sela bibirna. Nuhun gisilah, nuhun. Itu tulungan guru kuring. Maranehna terek nyuluy ka guru kuring. Cek eta jajaka bari nunjuk ka arah jalma-jalma anu make papakean hideung anu harita ting belelesat lumpat ninggalkeun pakarangan paguron bari salah saurangna manggul si lalaki kolot. Atuh Sanjaya gancang ngudag ngolebat ka arah anu opatan. 4 jalma anu make papakean sarta diteragos hideung eta. Apal lamun aya nu ngudag 2 urang anu diteragos hideung anu lumpatna di tukang
malikeun badana ngahadang ka Sanjaya, sedangkeun anu duaan deui mah terus bae lumpat tarik nuju ka arah leuweung. Sanjaya teu bisa laluasa ngudag sabab dihadang ku dua urang di baju hideung. Bari saduana ge langsung bae tinggal lapruk ngahurup narajang ka Sanjaya. Pamirsa sadayana ulah hilap ieu dongeng dialpukan ku afiliasi ti Shopee. Anu palai ningalan produk-produk Shopee anu dipamerkeun dieu konten dongeng pamirsa tiasa diklik wae seratan produk di tungtung handap pojok handap ieu video. Aya produk-produk buku dongeng Sunda, ikat Sunda oge pangsi sareng sajabina deui, kantun klik bae oge tiasa ngalangkungan link nu aya dina deskripsi ieu dongeng. Bilih palai balanja nu sanesna mangga balanja wae nya ngalangkungan link anu aya di aki upami bade balanja produk-produk nu aya di Shopee anu ku pamirsa dipikabutuhnya tanapi di incer bade di peser mangga ku balanja ngalangkungan link produk di aki atanapi dina link anu aya di deskripsi dongeng aki sami sareng ngiring ngarojongnya kana padaran dongeng Sunda Sanjaya Galunggung kumargi sakedikna sancret dua ancret pamirsa kapecretan akina nya di persen cek eta nama. Hatur nuhun kana perhatosan urang teraskeun dongengna. Nu hiji mah narajang ti hareup peureub katuhuna ngablesur tarik rek ngarak-rak igana Jawara Pedang Dewa. Sedangkeun nu saurang deui mah narajang ti belah kencaeun Sanjaya ngagunakeun suku katuhuna anu ngolebat rek ngala kana sirah. Si Jajaka murid si lalaki kolot teh rek maju pikeun mantuan Sanjaya Galunggung tapi sukuna karasa leuleus antukna kalah ngarampeo labuh deui bae. Sigana bae manehna ngaranapan tatu di jero anu nyieun urat-urat dina badana lemah sarta karasa leuleus. Sanjaya harita rikat ngawangun gerakan maung ocon tutungkusan ti lodaya leuweung sancang anu pernah ngagemleng dirina di leuweung sancang basa ngalalakon jeung Wulansari jenat pamajikanana. Anu palai apal kana jujutan Wulansari sareng digemlengna Sanjaya di leuweung sancang tiasa dibandungan dina dongeng anu judulna nyaeta Jawara Gunung Galunggung sareng Jawara Pedang Dewa. Sanjaya ngagorentel ka handap pikeun nyingkahan dua serangan sakaligus. Di handap suku jeung leungeunna meta. Suku Sanjaya nojer kana bincurang musuh nu aya di belah kenca sedengkeun leungeun kenca Sanjaya ngarawel kana bitis jalma nu narajang tiara hareup. Hiukut cedak kuriwal set kolea blak. Aduh, alah. Jalma nu dihareup ngoleab labuh nangkarak bengkang sabab sanggeus katewak bitisna. Ku Sanjaya teh langsung be dicentokeun sakaligus. Sedangkeun jalma di belah kenca mah labuh nangkuban ti suksuk beungeutna sabab bincurangna dijejak tarik ka tukang ku sukuna Sanjaya. Tapi saduana mibanda kakuatan awak anu lumayan kuat. Maranehna gancang ngagurinjal hudang tuluy masang kuda-kuda deui. Hiuk-hiuk. Saduana ge bareng maju deui narajang ka Jawara Pedang Dewa. Dua peureub ting Darius paheula-heula rek ngaremukeun sirahna Jawara Pedang Dewa. Nu hiji datang ti belah kenca, nu hijina datang ti belah katuhu. Sanjaya dikepung ku dua tenggelan kitu henteu galider, manehna teu incah balilahan. Sawaktu dua peureub datang nyampeuk, Sanjaya teh rikat ngangkat dua leungeunna anu geus dieusi ku Aji Karangsewu. Hiuk hiuk, wut, tukuk.
Opat leungeun diadu teuas sawaktu dua serangan ditakis sakaligus ku leungeun kenca katuhuna jawara pedang dewa. Ayo, jalma di belah kenca ngadalik deug bari nyakelan leungeun katuhuna anu katempo melenung bareuh pisan. Sedangkeun jalma di belah katuhu mah mundur dua lengkah bari ngepes-ngepeskeun leungeunna. Anu karasa nyeri jeung linu pisan. Ngadu pigelang jeung Sanjaya karasa ku maranehna kawas anu dibentur ku balok besi anu kacida teuasna. Nempo aya kesempatan Sanjaya ngolebat maju pikeun malesna rajang. Beureup katuhuna sakilat ngadius ke arah dada jalma di belah kenca denggelan karang sewu dipetakeun. Hiuk sewu. Jalma anu ditarajang sadeka pola ngagiwar ka sisi. Manehna sigana bae paur pikeun nakis panarajang Sanjaya. Sabab geus karasa sakumaha teuasna leungeun eta jajaka. Sanajan tenggelanana henteu manggih sasaranana tapi Sanjaya sakilat ngagilek ka kenca nuturkeun gerakan musuhna. Satuluyna Sanjaya narajang deui ngagunakeun tajongan sapu jagatna anu arang digunakeun. Suku Sanjaya kawas jadi tilu ngarah kana beuteung cangkeng kenca jeung cangkeng katuhu si baju hideung. Si baju hideung gancang ngagajleng ka luhur tapi Sanjaya gancang nyusul tepus ngagunakeun jurus ngajul bulan ngagantar srangenge warisan ti Abah Raksa Jagat. Suhu katuhuna ngolebat gancang pisan ka luhur sarta teu antaparah deui ngacedak kana gado si baju hideung. Hiu cebrot prak. Kalayang gedebut. Si baju hideung ngacungkel labuh nangkarak bengkang gado jeung carehamna remuk. Puntuna ropol kabeh letahna buntung kagegel getih awor-aworan tina tatuna. Eta jalma langsung bae ngusek. Teu hudang deui sabab nyawana langsung ngalayang ninggalkeun raga wadagna. Si baju hideung anu sajena anu katempona leuwih kolot umurna ti lalaki anu geus jadi banusan sabab katempo tina kulit leungeunna oge tina sorot panonna anu kaciri geus umuran. Harita katempo ngahuleng bingung. Panonna rutret neuteup ka layon baturna tuluy ka Sanjaya saterusna neuteup ka arah panto gerbang. Sanjaya surti lamun eta jalma keur neangan nolongrang pikeun mabur. Sawaktu eta jalma malikeun badanna ka arah panto gerbang sarta ngolebat rek tinggalkeun kalangan. Sanjaya geuwat ngadorongkeun dampal leungeun katuhuna hiuk wut grebung. Gelombang angin tarik ngadius nembrag awakna jalma di baju hideung. Tapi si baju hideung teh rupana bae mibana ilmu anu lumayan luhur. Manehna gancang salto sabora kali di luhur tuluy bari ngalayang turun. Dua dampal leungeunna teh ngadorong ka arah gelombang angin tenggelan jarak jauhna jawara pedang dewa. Wut duar. Dua gelombang angin tembragan tuluy peurai paburisat babarengan taneuh mah mawur ka luhur. Jalma di baju hideung macleng ka tukang tapi manehna bisa ngawasa badanna. Ucara salto dua kali manehna bisa turun deui nincak taneuh tuluy gancang ngawangun kuda-kuda anyarna. Dua leungeun eta jalma diputer-puter muih di sisieun badana beuki lila beuki narikan. Aya sinar beureum anu muih buleud kawas gilining padati di kenca katuhun awakna si baju hideung. Sanjaya geus bisa nebak lamun lawanna teh rek ngaluarkeun ilmu andalanana. Gancang atuh jawara pedang dewa nyiapkeun tenggelan geni salju andalanana. Lalaunan leungeun katuhuna rubah
Warnana jadi bodas semu perak semet palebah siku. Si baju hideung ngagero tarik bari ngagerakeun dua leungeunna ke arah hareup. Wut kulutruk blesat. Dua roda tina sinar beureum teh ngagorolong muih ke arah jawara pedang dewa. Sanjaya gancang ngadorongkeun leungeun ka tuhuna bari ngagero handaruan. Hiat! Wut barasat. Sinar bodas semu perak ngabarasat caang dibarengan ku ngamparna hawa anu kacida panasna. Wut barasat gulutrak duar beredu jelegur. Paguron bedaug sakti kawas anu diamukul lini inggeng lain dikieuna. Taneuh nyeblok bari mancaura kamamana kakabul jeung haseup mulek sanggeus dua kakuatan sakti tembragan di tengah jalan. Pagar kayu ting dorok-dok rarubuh bari sawareh kahuru ku seuneu. Panto gerbang anu geus rujat hancur paburisa teu mangrupa. Papan pagurona maclang teuing ka mana teu katempo deui ngagantung di luhur gerbang. Sanjaya awakna oyag-oyagan sanggeusna kadorong mundur tilu lengkah. Beungeutna rada sepa napasna oge karasa eungap. Sedengkeun di peuntasieunana sanggeusna kakebul jeung haseup sirna. Katempo jalma di baju hideung nyang saya nyarande dina pagar anu dengdek rek rubuh. Papakean hideungna rangsak henteu mangrupa sararoeh di mana-mana sarta barolong. Bari masih ngelunkeun haseup. Kulit dadana ka tembong geheng tutung. Taregosna masih nempel tapi geus rangsak sararoeh. Beungeutna ka tembong sawareh ti semet irung ka handap. Atempo rupa saurang aki-aki umuran 70 tahun anu mibana kumis kandel anu geus bodas kabeh. Getih hideung ngucur tina liang irung jeung bahamna. Eta aki-aki teh ukur sempet nyengkatkeun sirahna sakedeung. Tuluy sirahna ngulahek awakna miring ka belah katuhu. Eta jalma tiwas teu kuat nandangan tatu-tatuna anu parna pisan. Sanjaya ngalieu ke arah si Jajaka anu harita nyampeurkeun ka dirina. Ngaran kuring teh Barja, murid pangkolot nanti guru kuring Ki Bajri katua paguron Bedaug Sakti. Cek eta Jajaka ngawanohkeun ngaranna. Kuring mah Sanjaya. Guru anjeun teh anu tadi diculik ku jalma-jalma di baju hideung. Tanya Sanjaya. Nya bener pisan. Teuing naon maksud maranehna teh ngadadak datang we ka dieu teh sarta nyulik guru kuring. Walon Barja. Anjeun apal ka jalma itu? Cek Sanjaya bari nunjuk ka si aki-aki di baju hideung anu nyang saya dina pagar anu geus miring. Keke, asa-asa. Barja gancang ngadeuketan ka layon si aki-aki di baju hideung, lalaunan leungeunna narik sesa taregos anu masih nutupan sirahna eta jalma. Hor, geuning ieu mah dina kayan kitu. Hiji bayangan beureum ngolebat datang koleab, curalit, soledot, kubrag. Aduh. Eta bayangan teh sigana we ti soledat nincak kana getih anu nguyumbang tina tatu-tatu murid-muridna paguron Bedaug Sakti. Si oreng nu labuh teh seorang awewe tengah tuwuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedengkeun leungeun katuhuna nyaklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna bari nyiru jeung bobokona eusina kabeh mawur maruragan kana taneuh. Aduh, teu jadi ieu mah dagangna oge batal bedo. Ibi marek balik deui we, ieu mah bari jeung nyeri cangkeng rek diurut heula kana ditu ka Sumedang. Hehe, keur suwe meureun peuting ieu mah nya. Wah, pamirsa. Kuno rojol Nabi Sarwiti atuh urang cekapkeun heula dongeng nanduka dieu lalampahana
si Kasep Jawara Perang Dewa Sanjaya Galunggung dina lakon lumaku purwa anu nincak bagian 288. Hatur nuhun kana sadaya perhatosanana pamiarsa di mana bae ayana anu teras ngarojong kana pedaran-pedaran Aki. Hatur nuhun pisan. Sakitu heula panginten nu kapihatur wengi ieu pamiarsa nya. Akina mah sempat ngabsen heula amit mungkur we langsung pamiarsanya mugi sadayana aya dina ginanjar kawiljengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.